gara-gara genjleng kuno nareangan RB mun aya cenah rek dibeli ku harga anu matak helo ratusan miliar. Rabeng anu ngaler, anu ngidul, anu ngetan, anu ngulon, lembur singkur pada ngajugjug, aki-aki di darat tangan, dukun-dukun pinuh ku jalma-jalma lalieur. Loba jalma anu ngaradak aneh kalakuanana. Nu tadina getol ka sawah jadi ngacacang, mapai lebak atawa kukurusukan, mapai-mapai rungkun, nyangan anu aneh-aneh, manggih batu dicokot disangka anti cukur, manggih bugang hileud dicokot disangka RB. Padahal maranehna teh can aya anu apaleun kumaha rupa jeung bentuk RB. Nu leuwih aneh ku urang kota jika anu nya kaditu kadieu bawa mobil menang nyewa eneangan jalma anu bogeun RB gede hate ku beja anu acan karuhan. Bila jadi pamikiran nah nya bener kitu aya jalma anu daekeun meuli nu kitu ratusan miliar. Sabab lain ayeuna bae perkara RB anti cukur merah dalima jeung samurai teh malah geus puluhan tahun tapi nihil can pernah aya nu kajadian. Lolobana mah bohong. Sabaraha poe ti harita burutak aya nu nganjang di tempat anu rada deukeut di desa Kiara Payung, Sing Horeng, murid kuring si Adun. Aya naon ieu teh asara reuwas kuring. Geus nguping beja anu araneh Kang? Beja naon? Eta masalah rantai babi atawa anu sok disarebut RB teh. Pokna hari weus-weus. Ih nya pugu juljol anu nareangan RB jeung anti cukur cenah mun aya rek dibeli ratusan miliar. Asa beuki ngaco jalma teh. Nah jangan naon atuh make daek meuli anu kitu ku harga ratusan miliar. Cenah mah lantaran RB tiasa dianggo narik harta karun Kang. Tiasa dianggo narik artos anu kacida seueurna. Coba aya anti cukurna. Akang oge hafal ari tiasa dianggo narik artos mah. Tapi pan ari lain ku ahli nama. Sing aya oge barangna nya moal bisa. Kang, pan akang teh asa gaduh RB aya keneh? Nya aya meureun. Da akang mah tara ngaugung anu kitu. Emang aya naon make nanyakeun anu akang? Kumaha pami urang pake narik artos Kang? Astagfirullahaladzim. Jangan naon duit nu kitu. Ongkohan, jurig mah teu beueun duit. Jadi lamun aya duit anu katarik ku jin RB, eta teh duit manusia. Lamun tibang, ke pamengpinna dihukum, disangka korupsi. Da duit ngadadak leungit. Manehna korupsi 2 miliar, ari anu leungit 12 miliar. Tetep be eta pamengpin bank teh disangka korupsi 12 miliar. Mohon nya Kang. Tapi pan hoyong duit. Anggo narik bae atuh Kang. Penasaran kumaha kajadianana? Ah, moal, sieun. Ngebian bae atuh Kang. Hoyong terang kajadianana. Kayak pamitos aya artosna wihkeun deui. Teuing euy, akang oge asa hayang ari nyobaan mah. Siap, iraha waktosna Kang? Isukan di bejaan, ari geus pugu arek moalna. Eleh deet, engko hayang ngabuktikeun nya dasar manusia teu oleh panasaran ku hal-hal aneh. Aya ti dituna meureun. Malam Jumaah di bulan Juli katempernakeun kira-kira jam 10. Sanggeus siap sagalana, belum apal jin sajebol, seungitna kasak kuliah ruangan. Rap, duaan ngamalkeun ilmu, cikir ngadawamkeun kalimat anu tangtu. Sanggeus aya sajamna, bet ujug-ujug aya angin anu nyeor tarik naker. Eureun angin, panto sada aya anu nengor ku batu, ngabledog mata kaget. Gejlik, gejlik, sada aya anu leumpang ngagejlik. Imah euneur bumi alam ngarieg kawas aya ini. Aya naon manusia beut ngahudangkeun kulan keur sarek tibra. Aya nu nya kakak seuri tarik pisan. Bari terus tumanya ku sora nu matak sieun. Tong kaget baraya. Kula keur ngamalkeun ilmu. Maksudna seja manggil hodang kula anu dina RB. Ari anjeun saha? Cek kuring. Kula jin RB aya naon atuh anjeun make manggil. Lain
cenah cek beja anjeun bisa mere duit anu loba, bener eta teh? Ah, boga dunungan teh kawas anu lieur. Kula mah teu ngarti. Da di alam kula mah teu aya anu disebut duit. Menta anu sejen bae atuh. Ih, ari maneh abong bangsa jin bedegong. Maknya kadunungan ngomong bala kacanur, padu bae. Kula mah adatna kieu, kasar, garihal. Tapi naon maksudna anjeun minta duit sagala. Cenah anjeun teh jalma soleh, jalma mukmin, yang hayang duit nu kitu. Jin RB ngaharlung jangkung hideung, rambut ngawig-wig gimbal. Ngomong songong garihal, babarakatakan bari teteh nyerag. Lain dek dipake saraka, ngan hayang nyaho be, nah anjeun teh boga pangawasa atawa henteu. Sabab keur naon diingu ari ulah kabisa mah. Ampun dudungan, kula bakal nurut, kula percaya ka anjeun. Sok atuh amalkeun kalima anu sok didawamkeun ku anjeun, kula rek digawe. Selang sababaraha menit, rieg, seor, bledug, burusut, sada kenteng marudag, jeblug, aya sora hareupeun sada anu ragrag. Jempling deui, tapi di hareupeun jiga aya karung. Pinuh ku eusi jiga nama. Kang, aya karung Nya euy, cik tingali naon eusina? di talian, Kang. Buka atuh, moal naon ieu? Kang, artos bareureum ratusan wungkul. Kumahakeun ieu teh? Awas, sing inget kana janji. Ulah rek nyoba-nyoba nyongkot najang salambar. Hadeuh, sagepok be atuh Kang. Lumayan jang beli motor. Ulah, talian di be eta karung. Keun tungguan, mun nepi ka esuk karung aya keneh. Kop rek cokot mah. Laras eta teh Kang? Nya, akang tunduh asa kasirep ieu teh. Rek sare heulah. Tibra sare teh, di riso teh pedah aya nu ngaguyah-guyah kana suku horeng dihudangkeun ku si Adun. Aya naon, Dun? Tos ajan subuh Kang? Aduh, nah tibra-tibra teuing sare teh. Sok atuh, urang salat heula. Bareng berjamaah salat subuh, bari sasalaman, murid ngaharewos. Kang, karung kumaha? Karung naon? Nanyakeun karung aya kieu. Jang naon maneh teh? Ih, ari akang. Eta karung anu wengi, pangirim jin RB teh ya. Eueuh, nya akang poho deui. Tingali atuh ka kamar. Kang, cilaka. Cilaka kunaon maneh teh? Aduh, was. Karung leungit Kang. Ya meureun lain milik mah kitu oge. Keun bae atuh ajengan. Apaan tadina oge ukur hayang nyobaan lin? Hayang ngabuktikeun, lain rek minta duit yang pakeun urang. Hadeuh. Muhun, ari lumpat kadinya nama. Ngan sugan teh eta jin RB pek ninggakeun sagepok mah jang kuring. Murid teh merukusunu kajin RB. Hayang duit mah usaha nu bener atuh. Bet aya sora tarik naker ngeundeurkeun jantung yang seurikeun murid. Duaan ungah ringe antukna sarerea seuri yang seurikeun diri masing-masing. Pataka harja rancah Ciamis. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.